benar. Ngeunaheun geus terkenal mah jadi geus terkenal mah urang teh ngeunaheun. Ya, benar. Ari encan terkenal mah urang rek ngalamar gawe ka mamana ge hese. Hese. Tapi lamun urang geus terkenal tong borong ngalamar gawe. Urang dilamar ku batur. Nikah gawe. Aduh, iya. Gawe henteu ieu teh. Dengan pagawean hese. Kudu ka mana ieu nya? Para rusing. Kudu ka mana atuh ieu? Boga udud ge lumayan ya tadi anu mere ya. Nomor 2 pak. Alhamdulillah be aya nomor 2 pak nya. Kudu gawe naon eta. Aduh ya boga jam nya. Jam mah boga ieu teh rokok kudu dae. Kudu kumaha ieu nya dengan penghasilan ya tuh kira-kira penghasilan bulanan boga, tahunan boga. Terus mingguan aya kudu naon ja pesugihan aya mah geus teu cocok nya geus eueuh. Aduh heueuh nya kumaha lamun urang nyieun YouTube asana ayeuna keur musim ya konten-konten YouTube. Lamun nyieun YouTube asana urang bisa ya. HP boga urang eta HP. Ya rombeng-rombeng ge lumayan lah. HP urang rombeng-rombeng ge bisa jigana dipake. Aduh. Kudu nyieun YouTube ya, tapi nyieun YouTube ge bingung. YouTube jeung saha nya pamainna kudu dibayar. Aja urang di mana duit teh jang mayarna. Jadi bayar ku caritaan bae lah jeung ku omongan. Sugan we nya puyeng ngeundaekeun nya. Ya maklum we da YouTuber balangsak ieu mah. Gitu. Aduh. Iya boga modal ya jangan YouTube make HP. Kajen teuing HP murah ge jigana bisa ya. Bisa ya. Tapi pemainna doang ya. Pemainna urang kudu neangan. Erek aya sih babaturan mah Mang Samin. Tapi mainnya teu boga nomor HP. Urang kudu datang ka ditu. Nama di imah mah moal aya di imah. Pasti ayeuna ge di kebon. Lamun teu di sawah. Di sawah apa di kebon ya mangsa. Ari di imah mah asana teu mungkin. Lamun di kebon ayana pasti di kebon jengkol. Lamun di sawah pasti kering belut. Iwal tinyana doang anu daek ngabantu ka urang.
Oke lah, ayo nama orang erek berangkat dengan Kambang Samin. Iya buah-buah ini. Assalamualaikum. Salam. Aduh, kemana yuk? Alhamdulillah kangen. Aduh, enak aja kesel amat ya. Gue coba kali dia. Aduh, aing tunggu enak kok kali ya. Enak ya. Jadi ayah perlu. Yuk, yuk. Jadi perlu orang teh yuk. Ayo coba enak ya. Kalau nggak coba ya. Nggak coba coba lah. Kita nggak apa di tok. Lo kadi enak ya. Enak ya. Jadi kieu nya sebenarnya mah hampura ya Mang Samin. Tenanan coba. Ulah teh jauh di jugjug angang di teangnya. Jadi segala sesuatu nanti pan urang kudu nete tarajen nincak tai koto. Tuh kata hangit terus mana? Jadi sebenarnya mah kieu urang teh bingungnya usaha teh geus kaditu kadieu. Hese kuadnya. Hese urang. Teu usaha mah teu usaha kaditu kadieu. Jadi urang geus kaditu kadieu nya, urang kadang-kadang mulung naon kaditu mulung. Mundar mandir lah kos-kosokan gitu. Heeh, mundar mandir gitu. Kos-kosokan. Terus bingung kadang-kadang ieu teh, tapi urang boga ide. Naon tah ieu tah? Jadi ayeuna teh keur usim ngaranna YouTube. Eta YouTube da kos kumaha jeung naon teh barang itu tah. Ieu teh nyaho pasal YouTube teh naon tah? YouTube teh kotak Bang Samin. Kos kotak itu kotak gitu tah nya. Ayana dina HP ya. Urang pan boga modal ya HP ya menang mulung. Kamari teh mulung HP, urang teh nya anu miceun teuing saha lah pokona mah teu nyaho nya urang da menang dina sampah ya HP. Dipulung ku urang teh. Nah, urang cek batur cenah lamun hayang menang duit bulanan, harian, mingguan nyaeta kudu ngieun YouTube. Eta nyeuna kumaha tah? Nyeuna. Nah, jadi kieu urang boga ide ayeuna. Gitu Mang Samin. Kumaha mun kira-kira napan urang rek nyeun YouTube ya. Nya, Mang Samin kurang direkrut sebagai artis lah boleh dikatakan. Entah aya rekrut eta anu kumaha jeung naon nya haji rekrut teh. Aduh, artis teh pameureun kudu urang keluar kota, kudu sok aya di luar kota, sok aya di mana tah loba-loba tah gitu. Tah ajo urang jika kumaha tah kuduna pagawean urang ieu. Jadi kieu Bang Samin nya masalah pagawean mah gampang geus Mang Samin mah tinggal kumaha cek urang bae nya nurut kitu nya. Nurut ka urang intina mah. Jadi mun cek urang nongeng Mang Samin. Lamun cek urang ngadangkak gitu tah. Gitu. Ya masalah pan meureun aya pagawean, Pak eta masalah jeung pagawean atau jeung panamelan tah. Mungkin meureun eta kudu aya saeutik lobana tah kudu aya meureun lah saeutik mah istilahna kata-kata muncak berapa mah tinya bulan minggu gaji lah cek berapa mah. Nah kumaha tah kira-kira. Jadi kieu Mang Samin aya masalah gaji mah nya urangnya kebetulan ya ina teh nya can gajian teh nya berhubung teu gawe. Berhubung teu gawe Bang Samin. Kusabab lamun gawe mah gajihan nya. Gajihan. Gitu. Jadi lamun teu gawe eta moal gajihan Bang Samin. Gajihan. Nya. Jadi kembali deui kana masalah gaji nya. Ari gaji sapi mah meureun rada murah.
gaji sapi rada murah, gaji kebo rada murah gitu. Ya gaji Mang Samin ya eta bingung urang. Jadi digaji kayak kurang sabulan 30 poe. Ya. Daek. Terus ai sabulan mah emang 30 poe. Sabulan 30 poe gitu. Terus jajaba dahar. Itu tuh jajaba teh nu kitu tuh nu eta. Terus Jadi kieu ayeuna Mang Samin nya urang mah ngobrol ngeunaheun bae lah da Mang Samin teh lain sasaha deui jeung urang teh nya. Geus lain asa keluarga lah. Gitu. Tolong bantuan lah urang. Urang nyeun konten gitu, konten naon bae gitu urang mah nya nu penting mah urang kumaha bae lah gitu. Aya masalah gaji-gaji mah isuk deui lah. Ulah waka dipikiran, ayeuna mah mikiranna mah urang mah hiburan bae heula. Gitu. Jadi kan lamun Mang Samin bisa jadi artis yo, geus terkenal yo, Mang Samin terkenal misalnya nya. Oh, aya nu nanggap, misalnya saha lah nu nanggap, Wa Ibing, misalnya Wa Ibing nanggap. Ditanggap Mang Samin ke Wa Ibing ngarek kawinan gitu kan. Nah, kayak dipanggil Mang Samin tak menang amplop, ya kan? ayo sian. Tuh nyotoy kita masalah usi jeung teu mah nyalin urusan urang, Mang Samin gitu. Lamun geus gitu setelah kurang dipikir-pikir lah. Jadi orang supaya cek zaman ayeuna mah orang supaya terkenal. Atuh Supaya terkenal heula mungkin lah Mas Audit mah timeureun lah urang Mas Audit mah kumaha kagiatan jeung urang-urang ieu mental jeung fisik urang kitu nya. Geus lah seueur dipikir-pikir ulah daripada urang tani can ayeuna mah geus kalah aja, urang geus beres ya. Tinggal saeutik deui tah. Nah, ayeuna geus naon dek iraha tah urang nyieuna kitu jeung poe naon. Ya, iya rencana mah nya Mang Samin aing geus cocok kitu mah gitu urangnya. Ya urang ngaranna ge jeung baturan mah lah silih bantu lah, silih tolong gitu kan. Intina urang lamun saling tolong menolong gitu insyaallah urang anu nulungan iraha hidup boh iraha ge gitu nya. Yang penting orang bisa viral lah, jauh lah gitu nya. Heuh, pan lamun geus viral mah loba nu manggil, engke teh ti ditu. Oh iya artis saha ieu? Samin Burut. Wah, terkenal tah Samin Burut. Waduh. Saha ieu Samin Burut? Loba nu penasaran gitu kan. Benar. Ngeunaheun geus terkenal mah, jadi geus terkenal mah urang teh ngeunaheun. Ya, benar. Ari encan terkenal mah urang rek ngalamar gawe ka mamana ge hese. Hese. Tapi lamun urang geus terkenal, tong borong ngalamar gawe. Urang dilamar ku batur, ditah gawe ayeuna zaman kuari mah. Zaman kuari mah kudu terkenal heula. Ya, Kakaek. benar. Urang loba anu ieu percaya gitu ka urang gitu nya aja urang jelema terkenal benar. Gitu. Jadi rencana nama ieu mudah-mudahan minggu ieu. Amin. Ditangguhan. Minggu ieu kayak urang ditungguan, urang didinya kayak jeung urang janjian lah nya urang ieu. Di mana coba? Janjian ieu bakal bangsa jam 5 ieu nya. Janjian bangsa jam 5 kayak didinya dicubluk tungguannya kulanya. Nah, tenang ditangguhan. Kayak urang nungguan dicubluk. Kayak didinya urang ngojai barang dicubluk. Nah, lebih kenal benar. Selain Jadi konten mah urang neangan anu aneh. Benar. Mun ngojai dicubluk mah pasti lagi rame. Rame, jelas. Gitu. Kenapa? Saha tuh jelema lu edan ge mikir heula, ngojai dicubluk. Itu Mang Samin. Jadi enak kieu bae lah. Berhubung geus beres gitunya, urang geus beres. Ayeuna mah urang rek pamitan bae. Dikarenakan da ayeuna teh geus burit ieu nya geus sore. Kita mah kali deui. Kali deui. Insyaallah pasti tanya deui Pak Samin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih kepada subscriber yang sudah mendukung saya, channel saya. Mudah-mudahan konten kita ini bisa jadi hiburan untuk kita semua. Silahkan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Tidak dipungut biaya, gratis, tidak dipungut apapun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat subscriber semuanya dimanapun Anda berada tentunya di dunia ini. Terima kasih ya buat pendukung-pendukung juga dari channel Kang Diki, Baraya Kang Diki.
Production. Terima kasih buat semuanya. Jadi ini bikin cerita hanya menghibur saja ya, karena ini cuma fiktif belaka tentunya. Tidak ada di dunia nyata. Tentunya mohon maaf bila ada salah-salah kata, sengaja maupun yang tidak disengaja. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Ini gratis ya tentunya. Tidak dipungut biaya apapun ya. Tidak ada uang apa, uang ini, uang itu. Tidak ada, ini gratis. Khusus gratis. Subscribe hanya gratis ya. Tidak menghabiskan kuota dan sebagainya, tidak. Itu cukup kita klik, loncengnya kita, notifikasinya kita nyalakan gitu, dan dipilih yang semua, dan nanti tinggal di share, dibagikan kepada teman-temannya semuanya, dari temennya, pamannya, bibinya, semuanya pokoknya dibagikan biar semakin lancar kita semua di sini. Oke, saya doakan juga buat yang udah share, yang udah subscribe juga ya, saya doakan mudah-mudahan diberkati sama Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan, dijauhkan dari segala mara bahaya, didekatkan rezekinya, dan channel kami juga mudah-mudahan didukung oleh kalian semua, menjadikan channel yang bisa bermanfaat bagi semua. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.